mingguan, bulanan, syukuran, muludan, rojaban, nundutan, sahajalan malingah dan dua sampean menuju ke tempat ilmu hadir ke pangaosan, maka pahalana rek digampangkeun jalan ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mana ka mana jalan ka Jogja, ditu ka ditu ka Waliwetan. Mana ka mana jalan ka surga, dieu ka pangaosan. Hayu urang ngaraji, hayu urang ngaraji, sakantenan urang silaturahmi. Hayu urang ngaraji, hayu urang ngaraji, urang ngaraji ngehingkeun ridho ilahi. Lamun cinta Nabi, sholatna tong di bumi. Ayo lahar ibu-ibu ieu berjamaahna. Asar ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngampun kana bohongna. Ibu mau berangkat saja. Ingat Bapak, lamun cinta Nabi, sholatna tong di bumi. Berarti dari mana tuh? Sinyalan anu janten istri. Setuju, Bu? Tong nyare kantongan jeung nyari. Ayo. Kedepan tiap wanita. Alhamdulillah. Kedepan tiap wanita, jajanan tiap hari. Setuju, Ibu? Nabi urang sadayana, kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenengan ala turesnya bangsana Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah di bawah Nabi
Ikhlas, ridho, sadar, tidak paksa, nutamat ngawal salamnya, halayan ikhlas ibu-ibu mudah-mudahan sing arawet anom. Bapak-bapak mudah-mudahan kengi nu anom. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ditiwaji mustari alhamdulillah kersani Rabbul Izzati. Simaki biasa ngiri silaturahmi silaturahmi anu jumlahnya langkung hiji. Sok sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi, di antawisna aya pamanggeut aya istri, kaum buruh pegawai negeri, padagang sidaran petani, disumbingan ku ibu hajah sidaran bapak haji, hadir para ulama, para kiai, para pemuda, para pemudi, sok sanajan dina ngaji tarapati kurang ngajiri. Diuyuhan, dipinuhan ku para pemain inti, nu teu leuwih deui dina ngaji lolobana diwalti aki-aki jeung ini. Berdoakan di masing-masing umi sejabade milari pangarti. Mungkin ceramah di santri nu dihareup deui abdi wae asa diderecai. Mudah-mudahan si payus hidupnya dan terjalin di akhirat sinjakeun ahli sawargi. Amin ya Allah ya Allah. Salawat sinar salam kiai kami limpahan curhatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita, sahabat
Sama-sama mau biasa. Mantap. Segala kesalahan dia. Ngaji pertama Bener banget. tidak silaturahmi tidak mau saya. Iya teh pengawasan teh dikaitkan sinara halusnya pun mingguan ngaji bulanan ngaji bu cara capek dari mingguan ngaji bulanan ngaji syukuran ngaji muludan ngaji rojaban ngaji nundutan iya tutup kabel siapa di Redset maka ibu kesauran kubun bapak dua si nabi kalau marifat kalau kenal nama ibu marifat marifatnya singkatan maka riyadul falah teh marifatnya nah sauran jelek piknik najami iman mah kawasan kalau jelek piknik najami iman mah kawasan mata sekarang saya ngajak tinggal sampun bojo abdi mah anu ngajak ini ngajak ke ajengan sok ngajak ke piknik oh sok aja ngajak piknik nah ada sebab ini ibu ini manfaatin nabi di koyong naon koyong bingat ya mohon ibu piknik ke Pangandaran koyong bingat we nu tadinya galau piknik masuk pada bingat ngarah jodoh aneh harus itu maka kuapi dilembutkan jiwa selama mati piknik ke pengawasan kuapi diperhatikan dan demi manfaat tidak piknik marah guna marah gondrong hati diperhatikan kunaos kuapi usami binatna usami tenang hati di mana ke di mana teh di pengawasan ayo beneran kita tunggu jom hati sok sanaos keur sama anak sok sanaos berjuang Allah keluarga di mana mah di batin bukan buka terus itu tapi kalau bagi saya dari situ mau scanning mata sebelah lagi pola dia teh maksudnya pola seberapa guru ayo pola teh seberapa guru itu pola teh pola dengan bahasa naon teh bahasa Arab seberapa guru hiji kadua katilu terus gitu itu teh yang mana sekalian nanging kade ulang malpakeun mana kan dina tolak da aya cenah ieu tolak teh tolak bukan hiji di manaan ulang tol ngajian teh ulang tol di luar teh aya itu bugis cenah di jero teh aya leupeut gitu di luar teh hantam aya itu pas aya ulang kasih ada panggil buang berdua dia kepulang sepulang dia ngomongin beueur bugis teu aya cenah naonna leupeut mah balik lanjutna teu naon teh naon
diubahkeun hayang mah belok dicang-cang terus ditutup merot dan gitu teh aya kalau begitu ese di papatahan mungkin gitu teh maka kuasilah pengawasan mudah-mudahan leus hati abdi sadaya nu katilu banyak barokahun mudah-mudahan Allah kamarin kabarokahan di keluarga abdi sadaya dina harta abdi sadaya bahkan hirup sareng abdi pinuh barokah di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir ya. Terakhir mana? Lu ingat kamu seorang itu yang terlalu sedih? Hah? Bawa? Siap mobil sana? Siap bayarnya? Para warga sadayana, daya teh, abdi sadaya lagi ngobrol daya teh, kumpulan-kumpul, ngawas ayeuna mah dimerahkan ku ngalangkungan lahirna kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata disebutkeun we urang mamuludan padahal geus mah ngaos kene iraha iku lahirna kanjeng Rasul teh kaping sabaraha kaping 12 naon awal tahun wong ina awal lahir wong Senin ari masehina kaping sabaraha Rasul lahir teh berarti apa bulan kaping sabaraha cenah udangnya atuh bari geuning barena Rasul lahir kaping 20 Nabi urang sadayana kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenengan ala kuresnya bangsana Ramana Gusti Abdullah ibuna Siti Aminah dibawa Amin.
kupingkeun Pak. Lamun cinta Nabi salatna tong di bumi. Ayo ibu-ibu ieu berjamaah. Asal ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngampun. Ibu mau berangkat saja. Ingat Bapak, lamun cinta Nabi salatna tong di bumi. Berarti dari mana tuh? Sinyakan anu janten istri. Setuju Bu? Tong nyare kantongan jeung nyari. Ayo. Kekepan tiap wanita. Alhamdulillah. Kekepan tiap wanita. Jajanan tiap hari. Setuju Ibu? Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad. Pak, Bapak, hendak kamu Ibu. Raos Ibu demikian Bapak-bapak. Ini kerjanya itu gitu. Oh saya Bapak, Ibu sudah lain lagi? Itu pasti beda. Lamun cinta Nabi sinyaha salakina. Lalu pas sinyaha salakina bubuka hoyongna. Masuk Ibu? Ambil wangi ngasih kene noyan. Masuk Ibu? Pencetan salirana. Masuk. Tinggal lagi, curug lagi. Jauh-jauh paling hebat Ibu, salah satu istri ahli surga dijalankan di Rasul namanya Siti Mulia. Aida teh salah satu istri nu dijalankan ke surga. Ketika Sayyidah Fatimah dijalankan di Rasul, nawasana istri tu bakal ke surga tinggal di dunia. Rumah aja dia dibilang, kamu tidak. Dijual apa Siti Fatimah menerokan apaan ajeuna nyerang kurang kalina Sayyidina Hasan. Diketrok kantongna. Rok-rok assalamualaikum. Dibuka dari awal waalaikumsalam. Dengan Fatimah putri Rasulullah. Sareng saha ka dieu? Sareng Sayyidina Hasan. Alih kene Sayyidina Hasan itu. Aduh, kumahanya abita canggih kalau dia rencaroge kerahal berkeli di bawah seperti macam bahasa malir kene
solihah. Sabana itu di bumi kan tidak ada lo naon, tidak ada lo hal-hal istimewa biasa bumi teh. Sugan cenah kira gedong itu biasa, rapi tertata rapi bumi teh. Teu ayang-ayangan, teu berantakan. Bertahan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kata tarang-tarang Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kami ngajak kami batu bertah sejaga bumi eta bertah amal-amal eta ulang kali eta Siti Mutia ukeun hapun dan Siti Fatimah hapun Fatimah abdi teu biasa ngalayani jadi sebagai tamu abdi teh repot ieu teh repot kan bade nyayogikeun tuan dan calon abdi di mana osok itu ibu sok bisa juga kalau dia mencari kuih gak mau kuih gak mau tidak mau ya tuang mau sudah mencari cari osok itu sabaran itu ketika itu siap saya tuang saya Siti Fatimah kaos ya cenah cenah anjeun teh gaduheun ya gaduheun hewan ternak gaduh domba gaduh sapi atuh sudah gaduheun kuning teu ini aya pecut naon-naon ieu teh pecut teh ngahaja we ieu mah ku abdi sayogikeun bilih teh mah anjeunna uih tidak polanana keras dipasihan teu saya tuangkeun buku abdi sayogikeun henteu kaanggo ku anjeunna abdi ridho pecut ku anjeunna ibu ridho abdi pecut ku bapana ya kalau biasa kok ada ke Siti Fatimah ari eta naon aya olah geuning ieu Fatimah cawe urang ge cawe naon teh tisuk jedel geurang jedol gitu sore cawe papanasan ngaluarkeun cai ke saanggeum ke saangeup dedelan hujan teunis sana tapi itu hubungan terkait ketika kuih tidak menganak sok dibuka ajungna ku abdi menjadi cawe sok ibu gitu ari ulang damon tuh ulang ajung atuh praktekeun ya semua siap praktekeun Lamun cinta Nabi
sholawat abdi sadayana singkaangkeun umatna nu bari seueur syafaat kumartena ke yaumul qiyamah. Amin. Amin. Hiji tah kunaon kedah mudah karena memang kurang cinta kepada dua kunaon kedah mudah karena memang Rasul teh jalmi anu mulia. Kunaon cenah Ibu? Rasul teh jalmi anu mulia. Mana buktos kamuliaan Kanjeng Rasul acan lahir Kanjeng Rasul tos mulia. Acan lahir Kanjeng Rasul teh Ibu. Pitebiheun kene can lahir tos mulia. Mana buktosna? Ketika Nabi Adam alaihi salam gaduh kahilafan anjeunna dipiwaran ku Allah ulah nyaketan kana tangkal khodi kalah kawan dunuan teh anjeunna ngagaduhan kalopatan sangkan diusir ku Allah di surga ka alam dunia ieu Nabi Adam alaihi salam sila jeung bojo anu namina Siti Hawa. Anjeunna 100 tahun sujudna ukeun pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun biji kaopatanana Nabi Adam. Urang maloba dosana. Sakali istighfar sareun sawengi. Bukan, tega eta. Geus tega eta. Tarang. Ya Rabbi ya Karim. Bahkan katoa doa Nabi Adam alaihissalam nu aya dina Al-Qur'an. Rabbana ya Rabbana Rabbana wa ilamna Jadi lu ada teh pemuda aki. Ayah pemuda yang ada pemuda so aki seringna. Usaha. Aku pemuda. Aku ping ke mana tuh ketemu dari teh. Di mana dia lu ada? Ayo ada kuping kemari pagi kurang mana dia ada? Kita tahu. Nah, cek aku pindah mari Pak. Oh, ini ngalaman HP. Allah. Nah, aku pindah itu. Ya Rabbi ya Karim. Nah, eta teh iku doa Nabi Adam. 100 tahun anjeunna sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Aku yang pengen pangampura ti Allah. Sajadina ti eta Nabi Adam tawasul ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, upami abdi tawasul ngalampungan Kanjeng Rasul Nabi Muhammad bade salira ngahapunten ka abdi. Saur Allah gering apal ka Muhammad. Ketika salira nyiptakeun kaula ningali kana arah salira ditingali aya seratan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aya nabi narendeng sareng nami salira Nabi Muhammad eta teh pasti makhluk salira nu bakal mulia pasti eta teh mulia. Maksud direndengkeun sareng nami salira. Saur Allah Subhanahu wa taala ye Adam eta teh leres eta teh ti kalangan anjeun
pakanjang Nabi panutup akhir Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam oke tawasul kanjeng Rasul. Padahal kanjeng Rasul acan Nabi ya kurang sebagai umatnya hoyong kenging siapa? Itu tadi. Nu pada akhirnya tawasul ka kanjeng Rasul eta Nabi Adam dihapunkeun dosa usaha. Wa Allah subhanahu Oh, wa ta'ala. acan lahir terus mulia kanjeng Rasul. Mata saur Allah laula huwa ma khalaqtuka lamun teu karena anjeunna ye Adam teu karena Muhammad kaula wanitakeun anjeun bahkan dina hadis qudsi mah laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu aflaq lamun teu karena anjeun Muhammad kaula wanitakeun alam dunia sebenarnya alam-alam anu sanes. Janten ayana kurang, ayana masjid, ayana gelas, ayana HP, ayana alam dunia ternyata kita teh karena ayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cenah kitu teh. Kumaha nuju lahirna cina ujang? Ibu osok ngaos al-barjanji di dieu. Kosong. Tinggal dina al-barjanji luar biasana ketika proses kanjeng Rasul lahir. Dina eta al-barjanji dicarioskeun hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Dina wongian kanjeng Rasul lahir hadir kanu janten ibuna kanjeng Rasul hiji Siti Asia teh istri Fir'aun lakabeh. Sok sanaos janten istri Fir'aun tapi anjeunna kuat keimanan Allah. Saha teh Siti Asia bahkan jaminan Siti Asia mah lebet ka surga Allah. Nu kadua Siti Maryam nu hadir nalika lahir kanjeng Rasul. Subhanallah. Siti Maryam teh ibuna Nabi Isa alaihi salam. Dina hartos ketika lahirna kanjeng Rasul nu nyarengan teh istri nu saleha nu ahli surga. Maka atuh tiasa janten emutan kanu abdi sadayana lamun hoyong jan gaduh murang kali anu soleh tataul sareng tabaruk ketika ibu ngalahirkeun teh sok ngajak tatanggi urang nucek urang soleh ilmu urang. Contohna di kampung Talun teh Ceu Imas nu solehah teh. Aya Ceu Imas, aya. Solehah ibu ieu mah. Kapanaosan panggetolna bahkan pangpayuna kamarana teh ka masjid saha teh terus kitu gotong royong pangpayuna saha teh kanu janten caroget molototan saha mah kanu janten carogena osok usapan saha teh sok barang bere kata tanggana saha teh luar biasa. Tahajud taraka kantun saha teh duha taraka kantun saha teh salat tepat dina waktosna saha teh biar pinten 30 juz ngaos Al-Qur'an ge saha shalawatan ge 1000 kali sadinten sawengi ge saha salehah pisan aya itu dia apa salehana cek ibu teh. Nah kanjeng Rasul teh ibu ketika lahir nu nyarengan teh istri nu saleha maka Rasulullah soleh maka tiasa dijenengan emutan tapa
hoyogan ukuran kali soleh teh menjalankan teh si musaroleha jalangan gitu sugan kasangkapnya teh kudu soleh kan didoa sahanteuna pada akhirat teh kudu doa kanu janten ajeungan osok kali ulah aya wonten mungkul ajeungan teh nyabenta doana ngecaina di saha di ajeungan kudu doana pun bojo pada naon nyana kecil cairnya jadi terus gitu teh engkau sarengse didoakeun sareng cairna di ajeungan balik we teu nuhun acan ah gitu lo gitu urang dia nuhun acan ngomong kelompok ajeungan kunaon gitu baru we urang teh tanpa paru sugan sareng sugan putra urang teh janten jalmi anu saleh kan asuh gitu. Naon deui cenah ujang keanehan ketika Kanjeng Rasul dilahirkeun saur dina eta kitab naon Barjanji wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan maktunam makmu asuri biadil qudratil ilahi Kanjeng Rasul mah ibu nalika lahir ka alam dunia teh dina kaayaan bersih teu kotor bersih kumaha mata kade di air beranggapan Kanjeng Rasul lahir sami sapapasan urang ibu ari bala putra lahir tina naon jantunna teh Bapak osok nyaksian ibuna lahir atau nyaksian ibu sok ngarincahan teh bapana lahir tidak boleh anu adana kamu saha ibu caroge nah urang lahir ke alam dunia ngarangan hiji liang mun sebagai liang mah laras kidinya sadaya ge Kanjeng Rasul mah punten sanes kidinya di mana Kanjeng Rasul lahirna saur para ulama ti hanapeun udel paling kiri kidinya lahirna Rasul bahkan sur Imam Maliki bilih aya nu beranggapan Rasul sami lahirna tina liang eta halal ngabunuh saya tadi ada Rasul janten hanapeun udel paling kiri Kanjeng Rasul lahir Nabi punya kaayaan bersih kumaha bersihna naos ari ibu papang tidinya sanes liangna ibu ari teh ari orok tidinya liangna teh ari papa tidinya ari papang najis teu najis kotor teu kotor atuh nawiskeun Kanjeng Rasul kunaon teu tidinya ngarep teu kotor Kanjeng Rasul ngarep teu najis maka bersih nadifan dina kaayaan saja bina nadifan anjeunna mah mahtunan ari mahtunan teh parantos dihitan tos dikeureup tos dikarya Bapak apa sih karya teh kira aku bade deui Bapak di bade ya Bapak sakitu ibu benten cenah yang nu atos dikaryakeun samuntah acan benten ibu da sok diramekeun hitanan pamoget pangiannya lamun acan dihitan meureun aya kumplukan lamun tos dihitan di helm ayo serangnya
Mata pentingnya dongnya tadinya Siti Aminah Misaul sajabina bersih atau dihitam oke kanjeng Rasulullah maktum asuri tos potong ibu tidak udolnya dengan ngapain ya kumaha deui thayyiban kanjeng Rasul mah thayyiban teh sarareungit kanjeng Rasul mah teu barang tos kurang ai lahiran kurang bau wow pemberibat bread brot gitu maka dengan ayat istilah cau naon cau kulutruk di juru cau naon bau kurang kanjeng Rasul nanti nah thayyiban sedikit kanjeng Rasul tuh itu ya kita seberapa kita balik socan sekengin patah katingal nate malipat indah kita menuju waktas mengalahirkan nana sabada dilahirkan kanjeng Rasul sebagai rahmatan lil alamin sakumaha dawai Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Nabi akhirul zaman rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad adalah harinya dunia yang bersifat abadi sepanjang masa. Sok kita teh mutak ulah untuk dilakukan ya. Osok ini dia aya tabonnya aya. Aya. Sidahan aya. Aya. Lalu dinyanyikan di tempat kanjeng Rasul mulai kanjeng Rasul. Saacan lahir tos mulia, nuju lahir mulia, saatos lahir ge kanjeng Rasul. Bahkan saatos nganturkeun ge di poe kiamat kanjeng Rasul mulia bagi hiji-hijina nu bakal nyapatan, nu bakal nasihan pituluh nya eta kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alasan nu kadua kalau tidak mulia da Rasul teh mulia. Hiji deui Ibu, nu katilu kurang tidak mulia kurang bade nyontok karena lagu lambang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu sahoyong kenging sapaan anjeunna hoyong kaangkeun umat anjeunna teh ternyata kena mutabaan nyontok kana anjeunna tingali tingkah tidak cariosa mutabaan
di antarusna Kanjeng Rasul mah ibu para nyeuselan ka batu gede amat ka batu. Ibu mah tong boro-boro ka batu kacara ningali rame. Kosong melototan, kosong namakan, kosong nyarekan. Deunan jaina ku ibu. Ya Kanjeng Rasul kita halus. Ketika Kanjeng Rasul ibu di pasar ayah aki-aki Yahudi, aki-aki Nabi sekolah gimana? Ini apa ayah aki orang tuh, aki sekolah. Mana nanti di Yahudi, lolong gitu, lolong tuh bisa lolong di mana? Mohon tuh, kami lagi lolong kita naon, kita lagi. Target si Yahudi, yo Muhammad teh kena sihir, Muhammad teh majnun, gelo Muhammad teh kurang dipercaya, Muhammad teh sekian hati-hati. Pada naros ke ibu-ibu dia, lamun kurang dihina ku batur, yo cuy mas teh gelo, cuy mas teh kena baik apa? Tapi Kanjeng Rasul mah ibu dihina itu kumaha eta si Yahudi sugan nyeuselan kitu. Bahkan anjeunna ketutuan di bumi nanti cara disampeurkeun ka aki-aki teh. Kumaha ka Kanjeng Rasul kana tuangeun teh dibuapan. Kumaha? Sakitu kegawapan dengan hina we yo apa Muhammad coba percaya ke Muhammad. Yo Muhammad kafir Muhammad majnun Muhammad. Teling ke Muhammad. Kanjeng Rasul kuat. Sugan keselam. Kuat. Lamun urang ya. Bahaya teh jeung Muhammad. Aing mereka bakal ngajak dulu ka aing bakal. Terus ya. Subhanallah, Kanjeng Rasul ngahuapan dengan penuh kasih sayang. Ngangkutkan Kanjeng Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq naros ka Siti Aisyah teh putrina Sayyidina Abu Bakar. Oke, si Rasulullah. Ye Aisyah, manawi kerja menang Muhammad Rasulullah SAW. Naon amalan Abu Bakar kacan diamalkeun. Ya, cenah dia emot bapak asa atos amalkeun ku bapak mah sadaya teh. Di ayat eta hiji naon cenah Rasulullah mah nuju jumenang di alam dunia sok ngahuapan aki-aki Yahudi di pasar. Disampeurkeun ku Abu Bakar As-Siddiq. Kitu segala tu aki-aki kerja jauh bari teu ningali aki-aki teh. Sok ngahuapan ka Rasul nyana tuan Abu Bakar. Nuju ngahuapan ka hiji mah ibu tenang kasih sayang Abu Bakar teh. Ngobrol si Aki, yo siapa tuh Muhammad? Kan tenang raja Aki kumaha? Yo teh. Tukang sihir Muhammad teh. Teu eling ka Muhammad, percaya kali ka Muhammad. Kumaha sih ka Abu Bakar? Abu Bakar teu tahan. Teu ridho Kanjeng Rasul dari kumaha? Dihina. Nu tadina huap teh ibu kasih sayang diumpulkeun aya. Kawan jenengan. Ya. Siga urang teh balik heuh. Kita cenah saha ieu teh? Cek eta aki teh. Asal teu biasana salain kieu cenah kamari mah. Nu kamari mah pinuh kurasa kasih sayang lemah lembut ngahuapan aki teh. Teu kieu cenah ieu mah. Naon kieu. Ridho teu teh. Eta cek si aki. Diwaledan ku Abu Bakar, ya aki apal teh kamari ngahuapan teh saha? Saha nu kamari teh? Muhammad, rupanya teh ngahuapan ka aki teh. Muhammad. Ka mana ayeuna? Anjeunna parantos ngantun. Rasulullah ngahuapan anjeunna. Harita keneh nangis teh bari ucapkeun syahadat lebet agama Islam.
mata kunaon muludan urang nyemut we kana akhlak Kanjeng Rasul ternyata Rasul teu ageng nyeuselan teu gede amat kan Kanjeng Rasul mata kada sifat tahlilim Kanjeng Rasul lemah. Mudah-mudahan wasilah ieu sejak muludan memperingat